Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Qala musannifu hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun deui kana hancang ngalugot matan kitab Sapinah nyata bagian pasal tasdidatut tasahud. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Tasdidatut tasahudi ari pirang-pirang tasdidna tahiyat atawa tasahud. Ihda wa isruna eta aya 21. Homsun ari 5 pi akmalihi eta dina pangsampurnana tasahud. Wasita ta'asaro jeung ari 16 fi aqolihi eta dina pangsaeutikna tasahud. Janten ari tasdidna tasahud teh sadayana teh aya 21. 5 dina kasampurnaanna tasahud jeung 16 dina pangsaeutikna tasahud. At-tahiyatu ari tasdidna lapad at-tahiyatu ala ta'i eta luhureun ta wal ya'i jeung luhureun ya. Anu nomor kahiji tina tasdidna tasahud anu 21 teh nyaeta luhureun ta jeung ya tina lapad at-tahiyatu. Tah jadi kudu diriksa tasdidna lamun urang maca tahiyat. At-tahiyatu al-mubarakatus sholawatu ari tasdidna lapad al-mubarakatus sholawatu ala sodi eta luhureun sod. Anu nomor kadua tina tasdidna tasawuf teh nyaeta lapad al-mubarakatus sholawatu ala sodi eta luhureun sod. Janten as-sholawatu al-mubarakatus sholawatu dibaca. At-thayyibatu ari tasdidna lapad at-thayyibatu ala to'i eta luhureun to wal ya'i jeung ya. Janten tasdidna lapad at-thayyibatu teh luhureun to sinareng iya. Janten dibacana at-thayyibatu lah at-thayyibatu tapi at-thayyibatu. Lillahi ari tasdidna lapad lillahi ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah. Anu nomor salajengna nyata tasdidna lapad lillahi eta luhureun lam jalalah atau lam lapad Allah. Assalamu ari tasdidna lapad assalamu anu nomor kalima nyata luhureun lapad assalamu ala sini eta luhureun sin. Janten dibacana assalamu luhureun sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdidna lapad alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i eta luhureun ya wa nuni jeung luhureun nun wal ya'i jeung luhureun iya. Janten anu nomor kagenepna tasdidna lapad alaika ayyuhan nabiyyu eta teh luhureun iya luhureun nun jeung luhureun iya deui. Janten dibacana alaika ayyuhan nabiyyu. Wa rahmatullahi ari tasdidna lapad wa rahmatullahi ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah. Wa barakatus shola wa barakatuhu jeung ari tasdidna wa barakatu assalamu eta luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna lapad alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah ala ibadillahi. Tah batina kitu. As-sholihina ari tasdidna lapad as-sholihina ala sodi eta luhureun sod. As-sholihina dibacana. Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alalami eta luhureun lam. Alalami eta luhureun lam alif. Ilallahu aritasna lapat ilallahu alalami eta luhureun alalamil alif eta luhureun lam alif. Walamil jalalati jeung luhureun lam lapat Allah. Wa asyhadu anna jeung aritasna lapat wa asyhadu anna ala nuni eta luhureun nun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aritasna lapat Muhammadar Rasulullah ala mimi eta luhureun mim. Muhammadin lapat Muhammadin wa ala mimi Muhammadin eta luhureun mim lapat Muhammad wa ala roi jeung luhureun ro janten tasdidna Muhammadur Rasulullah teh nyaeta luhureun mim lapat Muhammad jeung luhureun ro. Wa ala lamil jalalati jeung luhureun lam lapat Allah nyaeta Rasulullah. Sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna hapunten tina kasalahanana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.